Pagat datang kanging supelana guru kita pikir maring ulama ame wabawasanipun mungkin kang derbetanaya Ukel punika kasiwi dening sewas datom sawani mali gurune Abu Said Mubarak putrani Ali ingkang bangsa majumi lan semuhi demi harsa ing sagung ing hadis nabi nyak nyak kang sinalir sagung ing ulama sing adol kalewastane kalawan saking waman anak kasan bagilan lawan malik sake adol konami nangikaang wasta lawan saking Abul Qasim kang kaputra dene amarturi iku bangsane miwasing liyane ikala ngaji ilmu adab serta sorok miwanahu lan kitab kopiah ilmu mantek lawan mangani badeng lawan ilmu logat dening wastane gurune kise Jakaria ya putra ningali ingkang bangsa Gabrielinu lan malilu mabaksa mari hujatul arifin Abul Khair Ahmad Kawasta putraning muslim bangsane dapat punika ingaranan si Abdul Qadir angalap ilmu Riko siriko lawan ilmu tata krama kalawan Abdul Qadir Jalan agalap hirkapulikan saking astane ingkang kakasih Imam Qadir Abdul Said Mubarak Majumi lan si Abdul Qadir Jaela ieu jinage aya nu numpak Mbah Maya urang bacakeun
sabisa-bisa saha cenah bah urang nyata bacakan di anu tawasulan nyata tawasulan kan tabarukan jarah ka Tuhan Syabul Qadir Al-Jailani ye nuruti dieu nyata riwayatna anu parantos dibacakan tadi ku Abah Maya sareng deui cenah Tuhan Syabul Qadir Jailani nyandak kirkot nyata bajunanya tina pananganna guruna anu jenengana Ki Abu Said Mubarak urang bangsa Mahjubi anu luhung sareng Tuan Syabul Qadir Jailani jadi ieu meunang Muhammad Suryanto bujangan imah menang kamasuran kejagana insyaallah baju guru lagi kemana dibikin kawan koma ilmu nama mudah-mudahan dehnya Muhammad Suryanto diberkahkan kehidupan anak dipanjangkan umurna digampangkan rezeki amin ya Allah ya Rabbal alamin mangsa iku manange zamane para aulia ingkang alim kabeh miwakang mawi karamat lan sami mangribat sadaya generane sampun danana ingkang kalintang kayak Abah Maya ini gaya Ibu Hajah Suwani ya. Di waktu eta di zaman para aulia anu aralim kabeh turtos gaduh karomat serta sedayana para wali anu tos ma'rifat eta sedayana tos dialap ilmunaku Tuhan Syabul Qadir Jailani ieu mah dia bakal masuk deui ya nyata guruna harita kumanehna nyata dieu alap ilmuna sehingga mainat tiasa ngamalkeunana sing mudah-mudahan dia Ibu Hajah Suwani nyata tabarukanana kenging barokahna kaing karomatna ti Tuhan Syabul Qadir Al-Jailani mudah-mudahan sing tiasa nyata naon nuturkeun atawa nganut kana ieu riwayat Tuhan Syabul Qadir Al-Jailani mudah-mudahannya Ibu Hajah Suwani sepuh berinya mangkana Syabul Qadir lenambung saking sasama maning rong aji kabeh malah sagung ing ulaman kang same generone sadaya pan sami kanton panguningane kanda apa maka kayan Tuhan Syabul Qadir leuwih unggul ilmunati nu sanesna ti batur-baturna anu pada ngaos sadayana samalah sadayana para ulama anu parantos di guruan tegasna anu di alam ilmuna
kutuan Syabul Qadir Al-Jani eta cenah ilmuna kahandapan ieu mah binasata Mang Awing mati mah belajarna jeung beureunya guruna ge kuat bisa kalah mudah-mudahan lain kalah ku ieu nya maksudna mah manes laguna teh tuntas beureunya jadi sampai ke handapan tinu sanesna ge main jadi ulu mudah-mudahan deh ya Mang Awing Abah Awing banyak Kalau Awing geus boga incu anakna si Lanto anakna tidak bisa anakna si arahan tahnya mudah-mudahan deh karomatuan Syabul Qadir ini nyata orang sadayana di karomahan amin ya Allah ya rabbal alamin barokah Denir Syabul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rapi wastane punika minangka siraing sake ulama Imam Rapi pansampun mantukeun karahmatullah Ridwan Syabul Qadir masih aya guruna hiji deui nyaeta Imam Rapi anu ngaranna eta teh selaku gagadugna sadaya ulama waktu eta Tuan Syabul Qadir guruna henteu acan rampung guruna teh nyaeta ulang Karahmatullah oh ieu mah iana mana keur balajar cenah geus ten tutas keburu maot eta guruna mudah-mudahan ieu nya belajarna ieu belajar kaenan teh ieu mayan geus teu bener nya belajar kaenan nya jadi sekolah teh naon belajar mah teh tuntuna cenah ieu atuh lebih barokah deui wae geus sekolah baru mulai pengajian deui nya eureun pengajian alhamdulillah mudah-mudahan deh maknya kita baru karena orang nyata kenging karomati Tuan Syabul Qadir Al-Jilani dibarokahkeun hidup urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin mangkana wale male kang para Baghdad sadaya bicara kabeh mewakkan para ulama awalare kang prayoga minangka gagantenipun Gunam sampun para testa dan anak ingkang beryogi minangka anggentenana Imam Rapi lungguhe mung Syabul Qadir jalani linangkuing sasamani baralyagung kang lungguing peraja Baghdad
Anu maya handa aya anu pantes pikeun ngagentosan Imam Rafi'i dina pitembatanana iwal ti Tuan Syabul Qadir Al-Jailani. Oh ieu mah ieu bakana ya gagentina tina para ulama anu tos ulu antos talaya bakal jadi gagentina ieu nya Muhammad Harlan mudah-mudahan bae nya alam nu penting mah rajin belajarna itu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala urang maksudna amin nya ngarepe urang nyata kana belajar ilmu pikeun manfaat kehidupan urang dana amin ya Allah ya rabbal alamin ngaran bagus di depan halal Mangkana Syabdul Qadir Jailan Waskena Jagantena gurune anglingi ing madrasah mangkana sagunging sudagar kang sugi samia sumarta minangka aya deui ieu nya tebarukannya mamaya Tuan Syabul Qadir tos di piwarang nyaeta ngagentosan dina tempat pencalikanana yaena tempat guruna nyalikan di madrasah sadayana sudagar anu sugi-sugi pada marasihan pikeun biaya mudah-mudahan ieu mah nya dongkapna kana hiji tempat yo saat teh ana nyaeta anjeunna teh mudah-mudahan nya ngadirikeun nyaeta hiji tempat pikeun ujiah ka Allah nyaeta pasti seueur anu nyumbangna eta mudah-mudahan bae salah hiji eta nan tempat eta Tuan Syabul Qadir Jailani ngadikeun nyaeta madrasah meskitu nyaeta seueur cenah anu nyumbang para saudagar ka eta Tuan Syabul Qadir Jailani mudah-mudahan bae nya amin ya Allah ya rabbal alamin ti anah barokah lukna kubulkeun hasil maksud terus ya berbayan yang maciki madrasahku kinarya pamorokana ingwangake maka wis tadi sampurna wah ngaji kata madrasah sampun gemuruh wong ngaji Quran lan kita berkah Syabul Qadir amuru iwang separaja waktu punika dangi hijratu Nabi minincan bacatus kali dasa warsa langkungipun maka kang umur eta Syabul Qadir Jailan nalika ngogoing
kala aning dadaos kagenten Imam Rafi'i kang lian si Abdul Qadir Jailan masa iko ingkang umur sekar layan sabta wa arsa Masya Allah. kata ipun nulungpul kata wong kai kata wong kang ngunjungi anak kaning madrasah ulama lan para soleh serta dadi Panadaran Agung ingkang keramat akeh para wali amjom ing Si Abdul Qadir Jailan tah seueur cenah jalma anu ngunjung anu dongkap ka madrasah para ulama sareng para soleh serta janten Panadaran Agung karomatna seueur para wali dongkap ka Tuan Syabul Qadir Al Jailani tah ieu nasa hawana pisah seueur cenah jalmi anu ngunjungan dongkap ka madrasah para ulama sareng para soleh serta janten Panadaran Agung. Oh, jadi emang mudah-mudahan kaya kan ya. Nek daratangna cenah kaya ka sahawana pisah ya mana bukan andar teh bukan carek gitu sebetulnya. Mun hasil maksud yang ka anu teh ya. Lebih suka mah jadi pamimpin ya. Jadi anunan pinter ngaji atau pinter nambah mah. Mudah-mudahan di nyata di agung ku masyarakat serta masyarakat kita hayang bae dongkap ka anjeunna nyata menta maksudna mementa dah teh berinya menta pitudung gitu maksudna mah asal maksud mudah-mudahan we nya jadi jalma anu berguna anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala berkanan karomatan Syabul Qadir Al Jailani mudah-mudahan hasil maksud amin ya Allah ya Rabbal alamin ka alawan Si Abdul Qadir Jailan angala pada bimaman Bali wa astane kang sinukan dening Allah wonten dening kang keramat ing Si Abdul Qadir masyhur dan kangan yen cinanda akan lawan datang kongang mali caritane dawa kenang Semuidi karomate bansabun karukira kasebuting dora para jain dalam kitab kasebut datang kena kurang lawan lawe amadaeng lawe batik ing auliya kang tinada sapaate lan moga-moga ya Allah Mudah-mudahan hasil maksud disampaikan kalager awakna. nyama nyapa tanana kalawan leleberaning Allah kang malur ingkang murba ing alam
hikaya tingkang garing ngucap sawiji ulama Imam Abdullah Wastane kaputraning Sulaiman Asimi ingkang basana taisun awarunge sakit using Fatimah kang ibu Abdul Qadir nalika dair kang putra maka Fatimah ana ing sawiji masa anak isun tanarsa ada saking susu isun araing tanggara omdo angin donan kang ningali ing tanggaling ulan Ramadan maka ujare wong akeh sagunge wong desa jailan kabare tingkah kita puasa mapan durung anu tangga lisa sangka Kabeh monggo isun karya tada sadinaiki ora sanu sanak isun muhidin karena apa nyatan isun dinaiki tanggalin ulang Ramadan apa isun taklibai dene sianat manira sambune puasa kam sadaya amus kaulah anu kewala sarju kaum delang pansame taklit sabdaya ing sewedin tingkahe sasampun iramang kana ake wong lian desa manjing ing jaelan tutorian dina iki puasa dening samyane ngali tanggali bulan Ramadan
iku tanda krama Abdul Qadir Warung ing tanggali wulan Parandene masih alitur masih kundang sasepantan kana wongan tingali wonten dening nalika Si Abdul Qadir Jalan nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nya urang teh atas kenging nyata dua pupuh. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir di dieu nyata kenging karomah Tuhan Syabul Qadir Al-Jani oge nyata kenging sapat kanjeng Nabi semudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sakan urang nyata dijantenkeun jalmi anu sebagai muhibin atau anu nganut kana ieu Tuhan Syabul Qadir Al-Jani. Mudah-mudahannya terutama ka Kang Dilip sekeluarga oge parang sami keluargana di sadana Kang Samadnya mudah-mudahan anu setiap dina malam kemis ngayakeun tabarukan ieu masyaallah barokahna sengaja-ngaja mah pupuh can bisa kami Surabaya. Alhamdulillah mudah-mudahan dibarokahkeun kehidupanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge anu ngiring tabarukan di sakitu deui nya mudah-mudahan dihasilkeun maksud cageran panjang umur digambangkeun eta rezekina hasil maklum amin ya Allah ya rabbal alamin. Kangge selanjutna biasa nyata pun tuan rumah untawi carita ikayakan kaping kali saking wasta Abdul Rojak kang putra si Abdul Qadir si Abdul Rojak kang lingana prapta wong saestu maring Bapa manirata konden linge aris mangsa apa tuan waruh dadi aulian Kalau artinya suara mah pemaya. Bang kaki nundak acaranya senang ya. Si Abdul Qadir wacana wetan isun amroh nalika isuning uni umur saja sarilis lunga menganisun paring madrasah panggon
paring bocah ngaji saksana nulya ana malaikat perapta maka ngucap malaikat insakaha bocah ngaji hesake bocah-bocah wena pangonan linggi dan becik waruhanirah samiki wali ularau iku sebab manira rumah saya dadi wali saking sing malaikat mau ikan lawan maliangan ikan sehabdul qadir jalan lan maning sawe iji masaduk isun anang jalan samana isun lagi abang-abangan indang sastalan dari kata mangkana isun miragi ing suara ning malaikat angan deka Muhyiddin ingkang berkah mangkana esun mirage liwat gumeter ing narasigra isun ulya muling wes maten asare tumulya isun anjuk-juk maring impu manira ing panggonan sun alinggi saking ajri manira miharsa warang maka sause manira dewasa lagi gawe olwat ing wes bapranti isun hanya peng nalika sawiji sunang rasaning kantuk sadalaming olwat saksana isun miragi ana suara ucap paring man dira ma ayati dabarukan jarah katuan si Abdul Qadir Jailani maka saenggeusna dewasa kaula ngadamel hiji tempat pikeun kaula riadoh dina hiji waktos kaula ngaraos ngarasa ngantuk nunutan dina eta tempat keur kitu kaula nguping di aya sawara nyarios ka kaula makana ma aya ti ieu cenah ge gogodana ieu
ulap tunduh bela mencenandek ada mal hiji tempat tak kitunya riadoh eta ritual jadi mereka tenangan diri jadi setiap orang nek ibadah ke Allah ulah-ulah model ibadah model nek ngaji beuh ngalangkah kena ulap tapi orang lamun ngobrol babe kuatnya da subuh kuat orangnya gitu mangka ujareng suara Abdul Qadir Jalan isun wasdamaning sira karena sira ingunisun dadekaken saking ada mengkoda diwujud hingga pasira anindera mapan siratan surkardi sun kontorobang neng wesma nirang maka sauna eta suara teh cenah kieu ya Abdul Qadir kaulah mika cinta ka anjeun ku sebab anjeun tika pungkur oge wasilah kaulah diciptakeun tina teu aya dugi kaayan kunaon anjeun sok cidra da makana maayati kudu aya wasilahnya ai cidra teh ulah sok ingkar janji teh maayati ulah loba teh bobo HS jadi makana tadi cenah ipan kudu dia atuh hiji dikir dikrullah kudu eling cenah eling ka Allah setiap eling ka Allah hirup kada bakal makmur cenah ge ending nama ieu mah ayati mah hirupna bakal makmur panjang umur anu barokah mudah-mudahan segala hajatna maksudna dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga lajang yen sira tansah anindara warane sira lali maring kamun baeng jagat maring nyawang maha suci kang tan kanali turu ana dening pangucapin suara panu kadia ingkang kapiarsa dening suning kona Abah Nuryadi cenah ge ulah sok popohokeun ulah sok kajomjonan hirupna Gusti ulah kasadaya anu cenah ge ulah poho kadat anu tara kakenaan poho jeung sare nah berarti ulah poho ka Allah kudu ibadah rajin ibadah soalnya orang hirup eta tidak datar semudah yang kita bayangkan aya pudun jeung tanjakan makana orang kudu bergantung ke Allah Subhanahu wa taala nah gitu mudah-mudahan Nur Ayadi ieu Abah Nuryadinya mudah-mudahan dihasilkan maksud kuwasilahna tabarukan eta barokah wasilah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani makana lamun hirup hayang makmur turutan ikuti tingkah laku adat tabiat Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani makana Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani mah jarang ngabohong tilok ngabohong manehna nah gitu makana setiap orang tengah bohong hirupna bakal makmur bakal subur sadayana bae ieu mah kabehnya muslimin muslimat mudah-mudahan sekali deui Abah Nuryadi
segala hajatna dikabulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Soalna kahirupan ieu misteri pan nu nyaho kahareup mah kumaha. Soalna pan hirup mah cenah ge mending kene urang cepat. Pan aya urang mah ngabelaan urang rancing geus kana nyadiakeun dunia bahwa urang jeung isuk bakal kumaha. Padahal mah urang teh kuduna mah hakikatna urang teh kudu taki-taki urang nyadiakeun bahwa urang teh isuk teh bakal maot, bakal ninggalkeun dunia. Tapi orang hati baliknya, orang mikiran ya jeung isuk ka mana meuli beas. Ka mana ada boga rokok bege puyang. Pokona mah asa-asa tos dahar. Tetap mudah-mudahan sekali deui nya sadayana khusus Abah Nuryadi hasil maksudna barokah kahirupanana. Amin. Ditambih-tambih rezekina anu seur anu barokah. Kita beak tujuh turunan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga lanjutkeun. Kayak kang kapeng tega amucap sawe jemo saane engkau wastado Allah anak praptawang sasiki takoning semuede untuk pakarane